irahangan dika iya anom aya naon itu Bapak Panglima aja aya naon Bapak Panglima muni reus abdi anom kene kasep kene kasep firma kasep anom kene daya cawadeun gagah sakti mandraguna nya nyata kitu aya anak hiji maka didik tapi aya anak nununganing bedegong ya da sagala rupa oge kumaha indung bapana kumaha kulu mauludin yuladu ala fitrah yen sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih jadi kumaha indung bapana dek di yahudikeun dek di nasranikeun matak lamun anak baong bedegong teh kumaha bapana umat tiluhur mata kula nyarek lamun anak bedegong teh bapana heula meureun kitu ge naon sia teh naon bapak maka jeung kumaha bapana sia nya cu ulah heureuy jeung kolot Bapak Mali ngai aing kudu heureuy jeung sireum aing kitu teh mah bener Bapak teh dikitu dikieu kita burung palung bodoh gelo oge sikatulah kita nama Bapak mesin ini tigigir Kulan Astra jingga lawala abdi bulan abdi anu beja tidak benang dipersaya kaula bieu geus gempungan sareng Kakang Anterja Kakang Jakatawang Dimas Abimanyu pikeun nyiapkeun tanaga jeung pikiran sabab ieu beja beuki nyebar hasil juru talungtik yen Kakang ngalaka Suraboma teh mapak balad pikeun ngagempur urang waduh ngagedean di perang teh mulai jadi rongkah ieu kan nya jeung ieu deui di pihak Gusti Batara ayeuna teh pan pengaman dunya itu ngajadog wae nya lain daya perhatiannya oh perhatian pisan awas anu ngahajakeun sanu teu butuh negara urang mah tuh da melak ngarungkeun rok-rak ge jadi bener berhenti romet batu nya tadi ogo ceuing jadi teu mikir di ogo kumaha melak sampeu jadi ala kadawak seubeuh duh geus sambat seubeuh di belakang teu mikir da matak kita nih katipu kabobodo katipu sumuhun dawuh we tapi negara agraris ngalungkeun rok-rak jadi tapi tingkat kemiskinan panggedena berapa apan SDM na lemah SDM na lemah nya tak kitu deui ngah ai insinyur ngagunuk doktor Anes ngeres sarjana pabalatak mana teh SDM unggul tapi nah itu bisa mukakeun lapangan kerja skripsi na menang meuli meureun teuing nyata atuh geus kumaha tidak wala geus ieu aing mah bisa ngomong deh wah sakitu ieu tinakan manusia-manusia anu hayang misakeun diri ti nagara Pringgandani teh geus luar dina katangtuan hirupna saparatis eta mah cek abdi oge perlu nu kitu mah digempur bongan mah kejeung pada sanes hiji dua anu korban teh ti pihak sipil kitu cek abdi ge lain anu jadi eta teh aya ti pihak urang gara pek newak ka itu ngeulak ka itu geuna ku hukum hari itu modaran urang teu kana rago kan jadi lieur itu kumaha beuki lieur beuki dieu ih heuh apaan ayeuna teh keur usum kieu jadi positif kali positif sama dengan positif aya juga aing pos hansip eta mah kitu positif kali negatif sama dengan negatif negatif kali negatif sama dengan positif maksudnya naon sih jadi lieur ka aingna oh benar kali benar sama dengan benar benar kali salah sama dengan salah
ai salah kali salah kabina-bina lain. Kemana wes ya sama? Salah kali salah itu jadi bener. Benar. Nah, jelema pamimpin bener, rakyat bener, pejabat KB bener kaitu nage. Benar. Rakyat salah, pamimpin bener, salah dah. Salah. Lamun pamimpin salah, rakyat salah, bener. Jadi akur KB. Kita kudu berdasarkan argumentasi ngomong ke. Nya berdasarkan kumaha jelema iman cek agama ieu. Poma maneh ulah milih bapak-bapak maneh, dulur-dulur maneh jadi pamimpin, sakira eta jelema masih kena kupur. Sabab nu kupur lain matak ngamajukeun ka nagara jeung ka bangsa, malah nu kupur bakal ngundang malapetaka. Talamun dipilih ku maneh jadi sarua goblokna antara nu milih jeung nu dipilih. Nu matak ulah nyalahkeun ka itu ka dieu, salah we sararea. Ruy ayeuna baralik deui ngomean. Sararea deui. Cepinya. Wah ka tuh baheula make dipilih, dibere duit. Oh jadi salah. Salah teh. Gitu. Demokrasi. Wah. Mun heueuh ge geus waktuna kieu aman meureun. Angere ditumpahkan. Money politik dilarang. Nu nyarek terus keukeuh mah keukeuh we. Da atuh da anjing kabeukina nu kitu. Da bahayana teh geus ngabudaya tah eta nu leuwih riweuh. Geus jang. Atong boro abdi tukang beca dengekeun ngomongna teh politik aya mah. Kudu atoh aya masyarakat kitu teh. Geus karonya. Kudu reueus. Malahan sagancangna di dinya teh lamun aya masyarakat kitu teh ngagunakeun lengkah anu konkret, proaktif kumaha carana pikeun ngaronjatkeun kahirupan masyarakat anu berbangsa bernegara kalayan anu leuwih demokratis. Make polos ricik. Beres tapi itu teh. Cepatana. Nah, sia teh. Besa teh sia teh. Geus kaseuing deui teh. Datang wae. Baheula ribut Imam Mahdi bakal turun, Imam Mahdi bakal turun. Hah? Mana itu kaki waris tungguannya. Ratu Adil. Lah. Kamu bau sungut. Oh. Saya tidak piningit. Ya. Muciwit teh aya. Minta doa na. Ih, kumaha betul leh ngadoa. Mangga teh teuing agan mangga. Mudah-mudahan naon nu pihak perjuangan ieu cing tiasa ngawujud. Mung sarangan we ku ikhlas sareng ridho teu aya dendam dina manah ieu mangrupakeun kewajiban. Saur kacamata agama mah innamal amalu biniat. Ari amal-amalan teh kumaha niat? Ari panginitan cekelot baheula ulah tina durukan kaituna bisi jadi ruhak jeung jadi lebu. Munya ini tidak durukan itu. Eta sok nentang wae atuh. Itu. Kira-kira na bakal sadar moal. Saha teh nun? Kakang nalaka Suraboma. Ih, tiwu kacongo-congona ku amis puhuna parantos gamos. Laksanakeun perjuangan heula. Ngalilieur batur ya aki-aki. Cing bener kurang kedut. Ngomong teh nya lieur ka uing ge. Naon sia teh? Sutija bakal sadarna dijawab ku tiwu. Da teu nyambung. Tah, sia. Na basa naon be teh? Apa lagi? Ya, basa Sunda teh. Teu ngarti sia teh? Teu. Tuh, bangsa Sunda teu ngarti kana ngomong Sunda. Eta kurang sunat. Deudeuh jang. Jati kasilih ku junti. Da teu nyambung atuh. Ngajawab sadar jadi tiwu. Harti tiwu kacongo-congona ku amis teh puhuna parantos gamos dunungan parantos teu uninga komo jisim abdi jelema bodoh.
tak gitukeun abe ngarti erek dan bisa dicepat ya bro Daing, yang anak dengan buntelan we. iya lamun batur can tamat ulah waka di debat Bakal di depan. ulah waka disalahkeun ieu mah tuda karek ngomong bid'ah sabab bid'ah teh kana neraka aya kulu bid'atin dolalatun pinar neraka euy teh ieu mangeran ka hadis teu kieu nya ka Allah geura sok mangeran magena teh gawe teh sia ngomong teh eueuh tina hadisna teu soheh dina ayana ge aduh murid Panderplas murid si Senut kentos yang ngaranna aya Raden Putra Bang Prabu Doib aduh numatak la ilaha illallah ulah mangeran kana Quran yang si mangeran kana Quran aya nu teu bisa maca digeunggeurekeun peke ngewa mangeran ka Quran teh mangeran ka hadis dina hadisna cempad cingka Allah nasab mangeranna nu kagungan welas asih beh nikmat aya nu teu bisa maca Quran datangan bere beja make dasar welas asih tuh mangeran ka Allah ulah mangeran ka Islam nah aya nu lain Islam nepi ka geuleuh nepi ka dibom jadi batur teh antipati lain jadi simpati da mah jihad duh ya teuing ieu otak Lain kan dia aduh ya nyata kitu tanya katarima kuno bodoh ulah diremus Quran teh grepeh nah sih diremus ieu mah domba di paraban jukut riut dihakan jukut ieu dilegleg ulah diremus tapakuran nu jero kalayan memeh maca Quran teh tak udan heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim kitu aya a'udzu teh asa tina kecap a wa da jadi teh naon sababna sabab harakatil wawu ilal aini jadi harakatna wawu teh ditukeurkeun kana ain pasoropa maka suruh a'udzu ay aqdiru artina kedewasaan kudu geus dewasa bangsa urang teh ulah keur dieu kitu tangka kai diletik-letikeun disebut bonsai dikerdiekeun pantes alus jadi papaes tai otak dikerdiekeun da ngarusak sararea ngabahayakeun itu ulah jadi bonsai otak teh nya nya itu dengar ti aing rengkolna teh sakitu timbalan tade sing hati-hati tuleh bebeja kaulah kakolot sabab anjeun geus legok tapak genteng kade malahan beja tinu menang dipercaya Semar dunya masih kene genjelong daratan masih kene budahan batu masih kene beye wa geus kumelendang di dunya ya Eta mangan uah we. Sieu golongan naon ya. Deui. Sagala teh dicempat we. Eta dunya masih kena nyelong daratan masih kena budahan batu masih kena beye Semar geus kumelendang di dunya. Eta menjadi lieur teh. Nah, cenah bare teh abruk-abrukan manehna teh. Tuluy. Kapan manehna mimitina cenah nu kumelendang di dunya. Heuh. Tuluy kahujanan, keur lempangan teh tuluy ngiuhan dina saung. Ulang tarima we ka saung. Diciptakeun saung teh jadi dewek. Ai kitu nu teu ngartina eta manehna nu kumelendang di dunya mimitina. Ngiuhan di saung. Ai nu nyieun saung saha? Ka eta nu jadi lieur teh aing mah.
Eta dari pemikiran teh meureun baheula teh saung teh make bedog. Saha nu nyeun gaji jeung bedog. Ka eta lieur aing mah. tuluy make awit. Cing, wah teh naon atuh. Nah, make seuri da jeung nya na uing mah. Halus jang kritis kitu tah. Geuning kitu kritis dina alam modern mah. Nyata wae teh. Heueuh cu. Nu teu ngarti teh saung nya meunang saha. Pan jadi abdi. Heueuh atuna lain mikir sia teh. Sumpek pisan sia. Saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna. Tuh, Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia. Naon? Eta saangna listrik. Nu dianggap kafir ku sia teh. dianggap Yahudi kan. Tapi heueuh sia. Sia teh lain saung niuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nyaeta saungeuk. Saungeuk. Saungked. Tidak nikmat nu sakedeung sia teh. Nah, kudu dibejer-beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur nyelong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka ieu jadina. Arti teu. Ya eta jarum sapotong eta jagat dijarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka ieu jadina. Jorang teh. Oh. Naon teu tina sakitu? Lain banyak kakak. Ya, la ilaha illallah. Kakak reka harti sia teh mah. Baru kali keur jarum Ampun, ya otak nepi ka kitu. lain balik kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Jeung matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Soratan. Karek maca taud asa geus nepi. Pada jauh keneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pan kitu. Can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzubillahi teu a'udzubillahu. Alif lam nage alif lam li jinsi. Artina tuduh kana gawe. Buktikeun na gawe. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karek hartina tah mah. Harti. Wajib gawena kumaha carana jalindung teh jeung ka saha jalindung teh ya ka Allah nah make jalindung ka Allah udah nya dan nu kagunganna kana naonana jalindung teh tuh pan loba tah kudageun teh kada rahmat da pitulungna nah apangna jalindung naon atuh sabab dari godaan setan yang terkutuk saha nu dikutuk setan usaha walau iraha nah setan menikah terusan kada kudu tamat atuh ulah ngabuntut bangkong ilmu mah Udah PK mata holangna atuh. wah nawe di malang tak itu pak geuning euy sia kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh jalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Nu terkutuk setan. Kusaha dikutukna? Walau iraha baheula. Baheula kumaha? Apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat dipiwarang sujud ka Adam. Kabeh sarujud, ila angin. Malaikat nu hiji anu teu sujud saha? Malaikat
malaikat musyarafah. Terus tidinya menang gelar manehna saurang naon ablasa bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong iblis kadinya. Gitu. Jadi bisa dikutukna walau baheula ari ayeuna nya dikutuk keneh usaha walau nah aya Allah dendam blok. Lain jadi apa? Lain kuring mah nanyakeun. Aya Allah munak-munak. Aya Allah unek-unek ti baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus. Ai setan menang saha? Menang Allah. Nah tuh geus eueuhkeun aya rek dikutuk terus mah. Musyrik sia. Oh. Kafir. Ya, saya Di podaran bae sebab jihad deui. Saya mah jawab apa ke? Nya keur dieu. Watir kuku patok. Sia. Berarti lamun kitu mah keterangan teh salah. Tong nyalahkeun keterangan da beri maka aka. Aing teh nyalindung kalau tidak godaan setan terkutuk. Saha nu dikutuk teh? Setan. Ari ayeuna dikutuk keneh. Usaha walau. Nah eta Allah terus-terusan gitu. Ngunek-ngunek. Kumaha jadi lieur ieu. Tanu matak agama mah lain keur nu lieur. Keur nu mikir. Kumaha tuh? Kata-katana atuh grepe. Abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Saha tah? Setan. Ta eta akate ka setan wae. Salah larap, basa. Mata kudu apa kana hukum basa ge. Kumaha tuh? Udin dagang bonteng. Udin dagang bonteng. Dibeli ku ubro bontengna teh bontengna ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh ubro teh geus didahar ku ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah nu dagang tah kitu. Jadi eta ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng rujak bonteng lada teuing menang meuli di Udin dek disalahkeun Udin moal ada si Udin medagang ceuk Udin teh meureun nah dak beri medagang na maneh nu meuli heueuh aya kitu kumaha teh maksudna dari godaan setan yang terkutuk. Satan nu terkutuk teh setan ta eta ka mah setan deui naon itu blok aing sakit geus lieur teh dikadek ya Ada babari amat teka pikiran dari godaan setan yang terkutuk. Data sira banyakeun ku si ahli ingat godaan setan nu ngalantarankeun terkutuk teh ceuk setan teh naha da aing mendagang tong nyalahkeun ka aing dahak aing tah mah grapek debat jeung setan diajar minangka we kuring setan kuring teh mawa dagangan kuring teh sirik pidik jaya kaniaya iren parasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik teu kaopan teu payaan pedit cap jahe buntut kasiran dagangan kuring setan bade ieu taaka manusia boga hak di naon nyaahan degeuhan welasan asihan kuring dagang ka aka ceuk kuring teh bade sirik bade pidik bade ngewaan bade puak-paok dihakan tak kuaka saha nu terkutuk teh nah jadi aing ini eta make nyalahkeun setan naon teh eta jadi aing euy kudu katerbogan meuli
Oh, ye, nu mata kudu make polo kayak gitu ngaji. Da boga dibeuli. Da hak urang mah nyaahan atuh nah sirik pidik diakan pakak. Eta. Nyaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang nu matak tagenya la ilaha illallah. Nya eta utak ulah kagoda. Nuhun bala sawangsuna. Kire alina. Oh iya euy auzubillahi minasyaitonir rajim teh karek masa eta. Can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana. Moal aya di nu bakal apal kana basana, bangsana. Tanu mata kudu apal oge sehingga budaya teh basa urang teh. Ulah gengsi nu meh ngajedog di komplekmu ngomong bahasa Sunda. Hehehe. Nyindiran aing ah. Nu meh aing sok ka komplek. Apa ketiting di bumi asli rembung. Udah ka komplek di mana nama dagang sayur. Kudu tamat euy ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Ai bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab teh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Karek Sundana. Da bismillahi, henteu bismillahu. Pana ya Allah, ya ilahi, ya Allahu. Zieur deui wae euy. Heeh, lamun hitung-tungna teh kana gawe. Mode innalillahi wa inna ilaihi rajiun, teh butuh gawe. Heeh, aya nu maot pan, lain aya nu maot wae. Sok hartina, asyhadu Allah mulang ka Allah, tak kitu. Kumaha prakna? Heuh, aya nu maot teh innalillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngagotong pasaran jauh innalillahi we, teh nyaho pasaran medek diomean. Jadi asa ti Allah mulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batu ieu leungeun geus ngangkang, inget coba kembali ieu leungeun kepada jalan Allah, tong tulus, genti ulas asih, tak eta migawe, da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus, keun bae karek niatna mah can dicatet. Prakna nu silaka mah. Oh, kicunya. Coba kembali kepada jalan Allah. Setiap saat. Dek niat goreng, dek niat kumaha oge. Oh, kembali. Ayatnya dengan nama Allah yang murah bisa yang cuma dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Aka ngadunungan kadawala. Cepot ngadunungan kadawala. Cepot sangsara. Kuring jelema beunghar. Asileng kan ngadudungan ka dewek ah. Sileng dewek beungharna. Oh jadi atuh. Lain kitu-kitu wae mungnya. Lain pilagi. Karek ngalamun oge geus sirik. Ada dapat contoh kan bahaya tinggal cekurang mah. Mung ini ibu sangsara. Nya teh sangsara. Mung disapirakeun. Betul. Cepot teh jelema beunghar bro di juru bro dipantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja. Beli mobil, dia bawa mobil tak? Boga. Dina teras kursi jung kelit jung gedang teh kelempung udud sampurna asiknya rame-rame. Ijo. Oh beunghar we, beunghar. Pemajikan ada gelis. Kudu dipuji. Kan panona hiji. Gelis apa gelis. Montong nyindiran tetangga dekat. Pemajikan opat cenah gelis. Opat pemajikan gelis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tuh ragap teu aya.
kuring datang ngadunungan ka cepot ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring di dinya hiji mangsa kuring teh dititah nagih sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar teh tong lain bapak aing lain dengeun ibaratkeun dengeun nya dengeun sok titah kuring nagih hei dola pang nagihkeun ka si Semar euy teh lain dina dongeng lain dikeuna lain matur coba minaka siapa si Semar teh boga hutang euy ayeuna can bayar ini dawala dawala teh ngadulungan ka cepot ku cepot dititah ini dawala dengan nama saha dengan nama cepot bagus ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha ucapan cepot sabab dengan nama cepot lengkah cepot maksud cepot lempang dengan nama cepot sabab cepot teh maha welas banget asih hei dawala aya awewe nganggo payah dawala bogo sabab keur diuk dina golodog ping-pingna ngajorela si dawala mengkol jadi lengkah saha lengkah awewe nah diheureyan ku dawala jekuk dawala diteungel ku salakina balik deui ka dieu nah sia dititah ka Semar jadi ka awewe goblok kitu pan tibatan menang pala kalah menang palu nya aya pitulung heueuh kitu ai dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Kasih nah dina hate berdengki ai dengki dengan nama saha setan nah apa tongong-tongong la ilaha illallah jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim welasan asihan la ilaha mati daya mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki aya ngaran-ngaran doaan yatu unhu jadi unhu dirinya ulah bimana menta lamun aya unhuni astabjilakum tapi pengabdian sabab memeh wa iya kana stain iya kana budu heula pengabdian heula sok cing sason sosok jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan paingan teu hati nu mata kula dijieun doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing jelas teu saluhureun teh sana pun ninggal mah ada aya eta nuhun euy nuhun sawangsuna disangka si dawala cuma ngajina sia teh apaan Asep Wawan Curug Janung beres pajan teh padro alah naon akang Gusti Prabu kula ka dieu ye leres jalana lah doh bahaya waduh pot pas gang ya musuh awas siap